lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar aya kabeuleman. Begitu aya kabeuleman di zaman Sayyidina Umar khalifah langsung jelema neangan cai berat cek Sayyidina Umar ulah di pareuman make cai. Atuh pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar. Lain kudu di pareuman make cai. Di daerah ieu aya jelema nu teu ngazakat. Ulah mah nyaho? Tah tewak sia eta. Hayo bawa ka dia. Sia ada zakat teh moal. Gegeran. Euy zakat. Gegeran kaluarkeun. Dikaluarkeun pareun sorangan. Wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Sebab pada dasarnya jelema ngudag-udag cahaya. Lamun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh. Sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit tina cahaya Kangjeng, bumi tina cahaya Kangjeng, wabeh alam gunung laut, berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal ieu di diri urang aya cahayaan ta eueuh. Urang anu ngarti, urang nu nyaho, urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah, dibere daek urang ngalaksanakeunana, dibere tenang. Yashrah sadrahu lil Islam. Jembar hate nomor kedua narima cek Kangjeng Nabi tina papasten. Artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil wiwalti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ku urang apan osok dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimi. Ulah di bejaan surat naon eta? Eta teh artinya masuk dibaca ge. Tuh cak nu di tukang alhakumut cenah deui. Nah bejaannya na maksudna mah. Sarua ondona itu mah. Alaihissallah ya kabil hakim. Allahumma hebat na hukuman pang adil-adilna eueuh de hakim nu paling hebat Allah. Kuayana sakitu naon bae keputusan terhadap diri urang, terhadap halayak rame, terhadap hewan, gunung, laut, bumi, keputusan Allah. Sebab Allah teh ahkamil hakim. Urang sadar aing dijieun ku Gusti Allah model kos kieu. Nah ima urang ngaca ye dikaca. Ya Allah ya Rabbi, ya abdi ciptaan Gusti alhamdulillah dibere kasep mun kasep teh mah. Dibere gelis mun gelis teh mah sadar tah. Alhamdulillah. Loba tah manu kitu mah tah. Begitu aja pending ngaca aing jore amat nya. Ceknya nih ambil jeung nu di Cisoka akur. Di mana ka di Cisoka teh? Tuh, solear si wanyahoan. Begitu ngaca teh ieu mah akur jeung deui solear main mah ngadu buntutan doang atuh buntutan ge nu kadeuleuh tuh kadeuleuh mah aya ge sabarna. Nah ieu lamun aya jelema ngaca aing jore amat sih Gusti kunaon si abdi diciptakeun jore tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah panghese-hesena teh sadar jambal kebal di alam dunia geus sakitu geus alhamdulillah dijadikeun jelema aing geus bae sakitu ngeunaheun jadina tenang karena pikiran teh keur ngaji mah balik bae ka imang ngaca jore aman aing ye. Tuh coba ge ketika urang dibere jadi pedagang haju untung bae alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah karasa ku abdi kakayaan Gusti abdi dagang untung bae dikocorkeun bareun kakayaan Gusti ka abdi loba tah manu kitu mah. Tapi begitu nyana dagang haju rugi deh Gusti ieu kumaha sih urusanana. Ieu kunaon ieu kok abdi dagang tapi rugi deui ye coba atuh ka Gusti kos kitu tah eta ngaranna henteu sadar kana papas teh eta cahayana hati
hate nu cahaya wa man lam yaj'alillahu lahu nura di mana ku Gusti Allah henteu diberi cahaya famalahum min nur cahaya di mana ku cahayaan eta kos kitu tadi tanu mantak urang kudu ngawauhan nu sugih hirupna kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipentak bae lamun henteu menta kanyana bendu lah resep jasa tawan nu sugih eta mah tuh hayangna dipentak bahkan teu dipentak ge sok mere bae nah nu sugih eta teh deuketan ku urang bahkan lamun urang menta ka nu sejen nya nama bendu tah deuketan tah nu sugih eta nu sugih eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi tak maha sugih cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing jeung aing mah resep jasa lamun dipenta tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi bisa aing mah teu resep jasa menta ka pamarentah ge teu resep jasa menta ka makhluk ge teu resep jasa ka aing penta tah Allah meresepeun jasa dipenta haji pending mun dipenta geus kieu bae ya panakol ya incuna ge datang ka tiluk daek menta incuna sorangan tuh menta sama kakek ih enggak mau kenapa galak ya tah urang lamun geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah takhallaku bi akhlaqillah Allah memere bae terus tah urang ngadeukeutan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah nah ieu lamun hate urang aya cahayaan hate urang aya cahayaan sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika aya seorang waliullah di Baghdad begitu manehanna keur di Baghdad ternyata horenganan di daerah Tartar keur perang terus perang nyana ngadenge begitu nyana ngadenge eta peperangan teh peperangan geus mah awewe pararae sipil-sipil masyarakat teh budak leutik ke parae nyana ngomong kieu ka Gusti atuh kunaon eta diperangkeun sehingga eta pararae masyarakat emang eueuh nu ibadah emang eueuh nu sok udang ti peuting emang eueuh wali pan beureun aya wali maot aya ulama maot kudu maotkeun aya diperangkeun ku Gusti langsung nyana peutingna sare barang sare ngimpi kapanggih jeung hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibabawa bae begitu dibabawa kapanggih teh jeung nyana ieu surat naon eta ieu surat ti Gusti Allah coba tah bang bacakeun begitu dibaca dina tulisanana aya da'il i'tirad tinggalkeun ku maneh ngalawan Allah tinggalkeun ku maneh nentang ka Allah dibaca takunyana sebab Allah mah pang adil-adilna eta memperangkeun urusan aing gempa urusan aing banjir urusan aing angin urusan aing sia mah sia bae urusan sia cak Gusti Allah ulah sok nentang-nentang ka aing make jeung tatanya make jeung diperangkeun loba budak pararae loba manusia pararae aya kiaian aya walian urusan aing teh mah sia urusan sia geus datang ka mana sia dumadeheus ka aing hudangnyana masyaallah kaget nyana disarekan ku Gusti Allah langsung ditegur make surat model tadi wali mah kos kitu impianana teh hebat aing ngadenge haji pendi mangimpi teh ya Allah ya Rabbi diudag-udag genderuwo aya ngimpi kos kitu eta aya deui nyana mangimpi naik ka gunung ragal paling hebat jana mah ngimpi diudag-udag anjing sanggeus tadi udag anjing ngajunyana kagang geus kagang haju hayang kiih manggih sumbur maju kiih ngompol eta haji pendi mah kos kitu impianana masyaallah wali mah tadi tegur ku Gusti Allah make surat tinggalkeun nentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah cak Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun ulah diutang hitung ku sia teu urusan aing
kunaon eta teh ku aing dianginkeun ulah make diutang itu urusan aing kunaon diperangkeun ulah make jeung tatanya urusanana teh urusan aing sebab aya jelema anu ku aing di maotanana melalui senjata-senjata melalui pedang-pedang jeung sajabana hakikat nama horenganan eta teh deuk di maotan ngan carana Gusti Allah aya anu raga tangkal kalapa aya nu raga ka sumur, aya nu gering, aya nu perang, aya nu di luhur kasur. Kieu bae cara kabari ieu teh urang Balaraja. Datang kita ngerang, jung ngopi ku pamajikan dijieun kopi. Jieunkeun kopi, jung nginum kopi bari ngarokok. Kieu bae nyana di kasur teh geus beres ngarokok. Lah aya meureunanan bangsa 20 menit mah. Pamajikanna ka dinya deui. Ditoelan ku pamajikan, kaji oya gabe pae ngopi can anggeus ngarokok can anggeus nyana ngedang doang gitu mau Masya Allah nu geus dipasangka bakal paeh jasa kamar hiji pendek hirup kene ngana gua sehat deui malah mah make susuit deui aya jahe ge sweet tolol tuh coba lah ieu urusan Allah. Nah balik deh lamun hati urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah geus urusan Allah urang tani sageus tani terus parena bagus kabelah dieuna gacung hapa nah urang kan ngomong kok ieu jadi kosia kurang naon si aing pengurusanana iya Allah ya Rabbi Gusti urang maka Gusti deui bae naon teh Gusti pupuk nada ini sebagainya urusan aing teh Gusti Allah siana sing sadar lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar aya kabeuleman begitu aya kabeuleman di zaman Sayyidina Umar khalifah langsung jelema neangan cai berat cek Sayyidina Umar ulah di pareuman make cai waktu pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar lain kudu di pareuman make cai di daerah ieu aya jelema nu teu ngazakat ulama nyaho tah tewak si eta hayo bawa ka dia sia da zakat teh moal geuran zakat geuran dikaluarkeun pareum sorangan seudeuh pareum sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat maka nyahoan lamun make blambir loba nu teu pareum tapi ku Sayyidina Umar mah ulah make di pareuman make cai sagala rupa moal pareum wow ribut lah eta tadi kalau nah demantak di pondok kabar ieu kapan kebakaran atuh tinggal si ieu bae tah tewak ieu ayo huluna kitu-kitukeun zakat sia ya Allah ya Rabbi tuh lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat antara zahir jeung antara batin jauh na luar biasa urang mah make perjalanan zahir bae lantaran ieu kalbu nan can aya cahayaan Islam nan can aya cahayaan nah nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan bakalna hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah takwa ngaranna nomor kadua sadar kada papasten Allah nomor katilu puncakna ye di mana-mana Islamna aya cahayaan nyana berpikiranna ka akhirat bae ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia wa mal hayatud dunya illa mataul gurur teu aya kahirupan dunia kecuali barang-barang tipuan geus lamun kiai engkeuy-engkeuyan ke pendopo neangan dunia kiai goblok eueuh tapi di cayur mah aya tiluan ngacung lib ulah neangan dunia abong-abong bisa ngaji abong-abong bisa baca Quran abong-abong nyaho hukum dipamerkeun pake neangan dunia eueuh cahayaan kiai tinggal kiai berarti ieu eueuh cahayaan tah Islamna encan puguh ngajamin ilmu nungtun kadang-kadang ilmu mawa ka neraka lamun ilmuna jadi hijab tina cahaya
Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, balikan deui inna dina indallahil Islam, saenyana agama nu pikeun karidho ku Gusti Allah adalah agama Islam. Tetapi Islamna kudu anu aya cahayaan. Sakumaha tadi, lamun Islamna aya cahayaan maka aya tanda-tanda. Hiji tanda Islam aya cahayaan, daek ngalaksanakeun parentah Allah, embu ngalaksanakeun laranganana. Daek ngalaksanakeun parentah Allah, ngajauhan laranganana. Eta berarti mulai cahaya nomor kahiji. Lamun naik cahaya nomor kadua, sadar karena putusan Allah di diri urang, atau soal harta, atau soal penyakit, atau soal naon bae nu patali jeung diri urang, atau jeung batur tilok cegekan sebab kabeh ge geus aya tidak keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Cahaya nomor katilu ialah cahaya anu bener-bener mantep sehingga pikiranana langsung baik ke alam akhirat. Mohokeun alam dunia dibere resep kana dunia. Etalah nu paling istimewa cahaya Islam anu nomor katilu. Geus urang mimitian tinu awal carana kumaha supaya cahayaan eta teh tadi cak Kangjeng Nabi geus encan maneh ngalaksanakeun hak Allah. Daon ialah mempersiapkan jang maut, mebeh datangna maut. Eta adalah memerlukan cahaya. Di mana orang sholat berarti orang mempersiapkan jang maut. Orang ngazakat mempersiapkan jang maut. Orang puasa mempersiapkan jang maut. Orang haji mempersiapkan jang maut. Orang baca Quran mempersiapkan jang maut. Urang tahajud, urang duha, zikir, maca sholawat, berbagai kehadean-kehadean yakni ngalaksanakeun ibadah, eta adalah jang mempersiapkeun maut, mebeh datangna maut. Berarti geus aya cahaya. Nah, tapi cak Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah bae tetapi eueuh cahayaan ngan menang capek doang. Ngan menang capek doang tak perlu na cahaya. Kos kumaha sih cek para sahabat Gusti Rasul eta menang capek doang. Nah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah. Lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah, naon bedana jeung salat budak leutik. Budak leutik salat mah salat bae pan teteh ge cenah salat ge. Ja teu nyahoeun kana agungna Gusti Allah. Sok geura tangan budak leutik lamun tarawih teh Haji Pendi sholat tarawehna masa sih babaturan agar sujud di kitu-kitu pelerna. Eta kan berarti budak leutik sama sholat kos gitu bang. Giliran ya ndek diuk diteneunan paratin akol bedug di dia tah. Atuh kumaha eta karena sholat budak leutik teh nyaho keagungan Gusti Allah. Sadajan capek ibadah lantaran teh nyaho kana keagungan Gusti Allah, ongkos sholatna budak leutik nanaonan. Jadi kudu urang teh memperhatikan kemaha agungan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah nu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan. Geus ya kunaon eta getol amat maca shalawat, dagang karung abeh laku. Da eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu. Capek eta ibadah kos kitu. Capek pen. Ulah kitu aran. Atuh sakalina maca sholawat maca kulhu kukulak tentang maca kulhu kabari bulan rawah maca kulhu ngaji dibaca bae ku nanas ditanya ngaji maca kulhu hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna rezeki macet cenah supaya rada jembar bae bisa sugan bae ku kulhu mah ulah kos kitu teh ibadah budak leutik teh TK capek eta ibadah kos kitu teh ibadah teh nyaho kana kemahagungan Gusti Allah. Geus bae urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia, ulah aya muatan-muatan selain lillahi ta'ala. Karak tak eta ibadah nu mantep. Geus aya cahayaan tah. Mun masih keneh muatan-muatan keneh bae mah cara nu deuk calon lurah. Calon lurah teh kuan bebereana pohara jasa. Eta teh nu kos kitu teh capek gawe teu kapake.
naonan sebab sodakohna aya karena hayang naik jabatan gitu kene calon bupati Gus Pugu calon presiden aja penmentas ieu maka ditupan ka istana tolol henteu mending mun dibere henteu dibere onam gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ala kadar gambaran hirup sakumaha tadi sahabat menta ilmu anu istimewa ternyata cak Kangjeng Nabi ulah hayang ilmu istimewa geus bae persiapkeun pelaksanaan ibadah jang menghadapi maut eta ilmu paling istimewa. Adapun kadituna lah cak Kangjeng Nabi gampang nu kadituna asal etana hebat karat ngan ulah ibadah ngan sakadar sigada hungkul tapi kudu didorong ku cahaya neangan cahaya na dua cara hiji langsung boga guru aya nunuduhkeun nomor kaduana babarengan jeung nu geus bisa insyaallah cahaya tersebut bakal nyinaran saetik engke bakal ngarti ketika urang geus ngarti berarti geus aya cahaya teu karasa neangan guru mursyid mah hese urang atuh babarengan besok geura urang lamun sering jering babarengan jeung Haji Pendi bakal karasa karung ayam memang ngarti ieu karung ayam cekna teh ieu mah dodet jauh ka dodet segala nah iya takos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah persiapkeun amal-amal jang maut samemeh maut geus maot cara almarhumah Nyi Siti Murdiah kabeh nu dibawa imah nu dibawa salaki ngan sakadar nganterkeun ka kuburan ku ari paring doa-doa anak kitu kabeh tatangangan sakadar ngadadahan nu milu aslina ka kuburan mah salatnyana puasanyana zakatnyana sodakoh manehanana milu lah ka jero kuburan ternyata orang di jero kuburan teh anu sok disebut-sebut cenah urang di jero kuburan teh sempit horeng lega cenah di jero kuburan teh panas horeng tiis cenah di jero kuburan teh poek horeng caak cenah di jero kuburan teh urang sorangan horeng rame biasa di jero kuburan teh masya Allah bohong eta nu nyebutkeun di jero kuburan sorangan bohong nyebutkeun di jero kuburan poek bohong nyebutkan di jero kuburan teh panas bohong ternyata Imam Ghazali nyana nyaritakeun di jero kuburan horenganan rame caang rame biasa sehingga nyana ngagerokeun ceng-ceng ka dieu sia ka dieu rame amat cek cenah ka dieu maneh ieu kasep amat saha cek cenah ieu kula salat teh ieu kula ngabaturan mamang cenah geus terus bae insyaallah terus datang ke mahsyar datang ke ditimbang kula batur ya Allah aya ieu ieu saya ieu kula zakat cenah ya Allah aya ieu kula tahajud teh ieu salat hajat masyaallah barang Haji Pendi teh di jero kuburan aya saha jore amat nya hideung nya jore nya culean deui ya Allah cak Haji Pendi saha jore amat ye kalasa pan batur mah haji ieu batur di mana? Ayo eta nyadapkeun si mbak teh ya. Batur ieu. Ya Allah ya Rabbi, bakal ngabaturan urang di jero kuburan, bohong urang, hasud urang, henteu salat urang, teu zakat urang, bakal ngabaturan urang. Rok renungkeun ku urang ketika urang di jero kubur, bakal boga baturna urang nokos kumaha. Bakal ngabaturan jasa mangkani eta. Ketika orang sering ngajembarkeun batur jembar kuburanana jelema datang Waalaikumsalam naon ye duh kula di kamari jandar masyaallah atuh lain bebe aja di kamari ya cukup teh 500.000 Pak ieu tah alhamdulillah Pak Haji masyaallah kesia lamun teu boga deui ka deui senang hate geus jembar jero kuburan datang ka Haji Pendi Waalaikumsalam naon ye kula di kamari jandar buan sia ye tuh neangan cara aing cuma direk neangan sih atuh geus mabur sia ka ditu lah masyaallah
ceknya cek ugal ledeg gaji pendek. Eta jempitkeun batur sempit di jero kuburanana. Ya Allah ya Rabbi tah. Urang ayeuna nyieun masjid tah dan kipas di masjid tiis jelema maca sholawat ka tiisan komo AC nu ngaji ka tiisan komo AC di jero kuburanana tiis. Ya Allah malaikat ieu tiis daun eta teh cek malaikat teh tah kipas anu di masjid. Bo nyaho kieu mah kula meuli AC ceknya na. Ieu kipas anu dipasaku kula teh anu make nu jore teh eta kipas lagi. Haju leumpang lagi kotek. Asal dikencengkeun we geus teu bisa muter janana. Ya Allah eta kos kitu ge tiis. Aduh nyaho kitu mah kula meuli nu bagus. Cek malaikat keur ieu sia. Tah kitu kaji pedi bapan nyana mah lain meulikeun non kipas, malah kipas di masjid dicokot. Atuh panas kana mangga di kuburan. Atuh cek kaji pedi malaikat, ieu naon li panas? Lah maling kipas ya. Panas. Mentek sih ada ngaji ke masjid gede. Ai bebejana mah ka masyarakat deui diganti. Datang ka kuarin teh. Datang ka saiki orang diganti ge. Leh mengkonon siram. Nah, aya Ustad maling ih heran. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, janggabaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi. Urang iman ka Kangjeng Nabi, percaya ka Kangjeng Nabi, urang beragama Islam, tinggal cahaya na ayat henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang. Sebab aya jelema anu iman ngan disungut doang tapi di jero hate mah henteu, munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir, abdi iman ka Allah, iman ka yaumil akhir, padahal mah wa ma hum bimu'minin, teu iman, munafik tah mah. Aya jelema anu iman mah iman ka Allah, munafik ge henteu, tetapi eueuh cahayaan imanna, Islamna eueuh cahayaan, imanna eueuh cahayaan, berani manehanana teu ngalaksanakeun kayakinanana. Nah ieu hampir-hampir urang kos kitu tak kabeh, iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi, tetapi ngalaksanakeunna henteu. Kunaon eta? Ieulah eueuh cahayaan di jero qalbu urang, Islamna teu aya cahayaan, imanna teu aya cahayaan. Sok wari mulai bongkar gerak ku urang supaya aya cahayaan, Islam urang aya cahayaan, iman urang aya cahayaan. Islam babalikna engke kana zahir, iman babalikna engke kana batin, kana ruhani. Islam jeung iman di mana sapagodos pada aya cahayaan, wah bakalna istimewa jasa. Zahirna bagus, batinna ge bagus. Ku ayana sakitu teanganlah cahaya. Di mana sih ayana cahaya? Di pondok-pondok pesantren, tah kadeleuna mah pondok kos teh hina jas. Tapi horenganan anu ngadatangkeun ka sorga kos kieu. Alhamdulillah kos pondok mah tolol. Siang pondok ngaran doang. Kampung pondok salilana bodoh. Heran aing mah. Tuh, ya urang lamun ningali gedung. Wow. Universitas wallahu alam ngadatangkeun ka sorga panteu mentereng hebat, gedung-gedung menjulang urang ka Jakarta ieu sing ngadatangkeun ka sorga panteu. Ketika urang deuleu kantor DPR ieu si ka sorga panteu kantor ieu, tapi lamun urang deuleu majelis taklim, deuleu pondok hina ka deuleuna, justru melalui ieulah pintu-pintu surga terbuka. Teangan cahaya di pondok-pondok pesantren model kos karari. Hina kadeuleu ku pandangan mata, tetapi mata batin di mana geus cahayaan, ieu teh lain sakadar pondok pesantren, tapi ieu teh adalah raudhatun min riyadil jannah. Seperti etalah ahli-ahli Allah teu perlu mewah-mewah. Ketika aya teu perlu dibangga-bangga. Nu penting ieu adalah ngamakna anak-anak.
Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah, maksudna mepelingan ka urang, wahai ahli-ahli cayur, kula geus balik kalbur asli, ente ge bakal baralik. Ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula, amal salat, amal puasa, amal zakat, amal-amal sodakoh jeung sajabana, amal ngaji jeung sajabana. Santri mah ujang ka neraka sebenarnya. Santri mah ujang ka neraka, santri mah kajeun HSB ge di kobongna surga. Tuh, siapa teu percaya waduh segala naon. Ye. Cara bae cicing lagi di taman surga deuk kumaha atuh. Ujang ka neraka. Mantak santri mah janajan amalna jore pan di kanarakakeun, begitu deuk diasupkeun ka neraka aya utawi. Ye, utawi Gusti mah segede peureut. Ieu naon dia? Ye, kula utawi nang nyieu jurumiah di utawian. Nah, cek malaikat naon sia? Ieu utawi ieu. Cek jana teh kula teh ieu saksi bahwa nyana teh di pondok pesantren. Hindah deui kalawang nu ieu. Utawi aya deui bae di dieu. Terus we unggal lawang utawi iku malaikat ge sebeleun nya jagana. Ya dijagaan ku utawi iku bae. Bebe jaga Gusti Allah, Gusti ieu ya utawi ikuan. Lah ka surgakeun habak tuh. Ye. Batak santri wah ujang ka neraka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang doakeun Ibu Murdiah, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana. Dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah sehingga nyana bisa tentrem nikmat menikmati naimul kubri. Kitu keneh keluargana mudah-mudahan dibere salalabar tur tawakal, tur urang kabehan ge mudah-mudahan dibere cahayaan hate urang sehingga bisa nempo jeung ngalaksanakeun kana perintah-perintah Allah. Belah dituna mah urang mudah-mudahan kabehan husnul khotimah. Di akhirat urang kabeh menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapkeun cahaya, setelah siapkeun cahaya laksanakeun melalui cahaya tersebut jang persiapan maut kabeh urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa abdilha daran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha waghsilha ya Allah bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkiha minal khataaya kama yunqas thawbul abyad minad danas waftah babas samaa'i li ruhiha wajafil ardu an jambayha walakin hal amna wal hujjata yaumal qiyamah. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdurrahman ibni Abi Laila ngariwayatkeun ingsun saking Ki Abdurrahman kang putra lanang Ki Abi Laila radhiyallahu anhu, muga-muga nilareuban dosa Allah anhu saking Abdurrahman qala alaihi wajabi Abdurrahman kana Zaid bin Arqam nasabaki Zaid kang putra lanang Ki Arqam yukabbiru ikut takbir ya Zaid ala janaizina ngastasa birang-birang janazah ingsun sadaya arba'an ing papat wa innahu lan saduhuna Zaid kabbara ikut takbir ya Zaid ala janazatin ing atase janazah khamsan ing lima. Fasaltuhu makana koning sun hu ing Zaid faqala maka ngucap wa Zaid kana Rasulullah nasaba kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha ikut takbir ya kanjeng Rasulullah ing
khamsan. Rawahu Muslimun wasjaritakeun ing hadis sapa Imam Muslim lal arba'ah an Aliin radhiyallahu ta'ala anhu dan riwayatkan saking Sayyidina Ali moga-moga nilar bendu sallallahu ta'ala anhu saking Ali anau saduhuni Ali kal kabbara iku takbir Ali ala Sahl ibn Hunayf ing atase Sahal kang putra nang Hunayf sitaning nenem ugalalan ngucapi Ali innahu badriyun ing saduhuni Sahal iku kang bangsa Badar. Rawahu Sa'id bin Mansur ngariwayatkeun ing hadis sabagi Sa'id kang putra lanang Mansur wa asluhu Bukhari. Tawi asal hadis iku tetep ing dalam Bukhari. Diriwayatkeun tiki Abdurrahman bin Abi Laila radhiyallahu anhu. Mun ka Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mun ka para wali qaddasallahu sirrah lamun ka ulama rahimahumullah wa radhiyallahu anhu lamun ka tukang main bola mah la'anahullah kasetan tapi nu nyanding kieu cenah Ki Zaid bin Arqam nyalateun mayit takbirna 4 haju bareng nyalateun deui 5 takbirna beda ta Zaid tak urang ge masih di lembur aya nu 5 mitoha nu paehna leuwihan hiji sebabnya mereka nikmatan atuh kuring naroskeun ka Zaid punten mama kotak birna 5 biasana 4 kuring pernah babarengan jeung Kangjeng Rasul takbir teh pernah 5 oh masya Allah. Ti Sayyidina Ali mah lain kitu yen sanyana Sayyidina Ali kungsi takbir nyalateun mayit nu nami Sahal bin Hunayf genep nya mah malah genep takbirna teh jadi ulah naon kitu kaget ya lamun aya nu nyalateun genep atawa 7 komo besi aya Habib Rozak nyalateun mayit nyana imam 11 tewak rante barang ditajakeun kunaon Mama Zaid kok genep wow inau badariyun sebabnya na pernah kungsi atau kungsi perang Badar lain deui jadi boga nilai tersendiri lamun urang ngaji hadis bae cara Muhammadiyah jeung Persis moal beres lantaran lain dahareun urang hadis mah mufassirun lil Quran hadis ditafsiran ku qaulul ulama mufassirun lil hadis wal hadis mufassirun lil Quran jadi urang mah ulah langsung nyokot hadis lantaran can bisa mana nu kudu dicekel mana nu ulah geus kulantaran urang mah lain ahli hadis teu nyaho sasakalana iraha turun hadis ieu iraha asbab burudna teu nyaho sebab teu pernah masantren aya hirup di lembur pondok datang ka paeh lain pondok tah mah dagang karung jadi lamun mondok mah masantren ngaranna nyahong ke bakal mentak kula pernah nyalateun di Tangerang babarengan jeung profesor barang beres nyalateun kulancan nu sejen pas profesor bertindak selaku imam maju kunyana di awean ayo siapa yang mau berjamaah dengan saya malah ya panitia segala kebenaran awewe ge diajakan nyalatin mantep cekulai mun garelis mun jore mah nya jore nya salah ai geulis mah deres we urang teh pan ai nu geulis mah seungit namun nu jore bentep
beda banget eta mawaan. Masal geulis bete ka ambu bau teh kasirep ku geulis. Tapi lamun jelema jore geulis seungit ge bau bae karasana. Eta kitu sebab anu nyebutkeun geulis jeung jore hawa nafsu. Awewe titah nyalatin kukula ditentang. Nggak boleh perempuan mah. Nyana molotot, polototan deui going. Sapira ngadu molotot. Ternyata warenganan profesor anu boga Islamic Center di Tangerang. Ketika Haji Sadeli maut sebagai Ketua DPR Tangerang di zaman Buhdi. Rada ngadulur gadi. Jadi nya nama rada Muhammadiyah, lain rada Muhammadiyah we gitulah. Gimana-menangkeun kukula diulah. Nyana molotot ka kula teh kicep molotot deui ka nyana. Pasti kana nanyakeun, aing dek siap. Ngajawab bener bae beres nyolateun nanyakeun nyana, dari mana ente? Saya asli penduduk sini, ente yang bukan asli. Kagetin nyana. Kok tahu saya bukan asli? Di sini semua tidak ada Muhammadiyah, Kabupaten Tangerang Ahli Sunnah wal Jamaah semua. Jadi menurut aturan Ahli Sunnah wal Jamaah perempuan tidak boleh nyolatin. Wah, kamu sembarangan. Tugasnya apa perempuan? Nyangu. Luar biasa ini pertanyaan Anda. Saya pengen ngobrol dengan Anda 4 mata. Gak usah 4 mata, 1000 mata. Siap? Gak usah. Marahnya nak. Aja na yang dimarahan gue nyana. Itulah Profesor Dr. Adnan Nasution. Ngarana. Nama saya, Anda tahu nama saya Nasution. Gak tahu saya, makanya saya berani gak tahu. Kalau tahu gak berani saya. Nyana tepen nih jeneng meureun terus bae. Atuh aing mah lembur aing jingan. Sanduk ngusir ke aing. Sia dek diusir ku aing. Geus teu terjadi nanaon sakali deui kapanggih deui di Tangerang. Nyolateun seorang kontraktor. Ya kontraktor ge paeh bae aja. Sugan teh kontraktor oban deuk aya malaikat dibawakeun beko ku nyana. Jan teh paeh bae kapanggih deui jeung nyana. Kagula sesalaman sopan, juga ngajakan ngobrol. Cekula ngobrolnya mending di rumah saya aja, nggak usah di mana-mana, tenang. Di rumah saya mah banyak kue, cekula jadi enak nanti sambil teka dia dengan ngutus minantu nak dia ternyata selesai hiji minantuna masih dulur kula keneh, ayeuna ngobrol mengenai nyalatin jenazah tadi. Nabi kan dulu waktu disolatin perempuan juga pada nyolatin. Cekula memang bilangin ke sono ke Profesor Nasution, dia pernah ikut enggak nyolatin waktu zaman Nabi? Enggak kan, itu kan ada dalam hadisnya. Setelah banyak menemukan hadis, pernah enggak dimusyawarahkan dengan syaiton? Pernah enggak dimuktamarkan sikulat ya, mana yang harus dipakai dan mana yang tidak boleh dipakai? Iyalah kukula dijawab pas kabaran kula inget dari tatas ngaji hadis di Bandung. Ketika cek guru awal-awal baheula Kangjeng Rasul nyalatin pernah 6 kali rakaatna, pernah 5 kali, pernah 4 kali. Tetapi setelah eta terus kadina 4 baik, maka diputuslah oleh seluruh sahabat Khulafaur Rasyidin akhir-akhir kadina Kangjeng 4 baik. Diputuslah oleh para Khulafaur Rasyidin 4 saja. Maka diambil dari hukum tersebut Imam Syafi'i menyatakan 4. Andai kata ada imam yang takbir 5 jangan diikutin, pasti golkar dia kajeng. Imam natu beres. Kukula didongengkeun. Nah, di zaman Kangjeng Nabi lain dengan kita, ada khususiat-khususiat dijelaskan kunyana. Coba tolong
Kalau kita mengambil hadis sembarangan nanti nggak puguh. Wah, iya keluar ya puguh ya, nggak puguh. Nggak puguh patokan, jadi nggak bagus itu. Terus saya sampaikan ke sono, kalau mau tinggal di Tangerang harus bermazhab. Ayangnya cobanya bermazhab apa ente? Ente datang ke maut. Cuman nyana sangat menghargai. Sangat menghargai sebab sepanjang hidupnya tuh pernah aya nuwani cek nyana negor kanyana iwal tikul atau yang tuh wau juga nan mun wau mah teh embung nya profesor deui nya doktor lah kadang-kadang profesor ya kabaringer doktor kabaringer mantak santri mah teu pernah sieun sebab santri mah tuh emang santri juga ada kasieun heran santri mah teu nyaho bodoh ge padahal dirina bodoh kasieun tetolol dia sebenarnya santri. Kasihan jadi mengharapan profesor harapan dokter sabodok profesor dokter nang jelema ieu bener jeung salah nama kadenge ku urang nah ieu urangnya hoy hadis ieu oh Kangjeng pernah nyalateun 5 kali takbir pernah 4 pernah genep tuh urang kulawantaran ngaji hadisnya nu mana nu kudu dipake eta nu hese kulantaran lieur geus aing mau nyalateun lieur Nuyu 5, nuyu 4, nuyu genep lah, istri hayang. Mantak tiloknya lah. Ay sholawat mah dicokot. Rohim tuh pegawaian aku. Nah iyalah. 2 hadis geus jelas. Zaid bin Arqam nyalatin berbagai jenazah 4 kali. Kemudian nyana pernah nyalatin takbirna 5. Dengan dalil pernah Kangjeng Rasul dia takbirna 5. Sayyidina Ali takbir nakbiran janazah ngaran Suhail Sahal bin Hunayf genep malah. Begitu ditanya enteng jawabanana bedakeun lantarannya nama Badriun. Masya Allah. Dari berbagai hadis Bukhari, Muslim, Sunan Nabi Daud dan lain sebagainya untuk menetapkan keputusan hukum para mazahib mencari mana nu paling mutamad, mana nu paling kuat untuk dijadikan anggaran umat katukangna. Masya Allah, alhamdulillah kapara mazhab. Ialah hasil dari jerih payah pemikiran manehanana kurang bisa dinikmati cacat-cacat manehanana ambalaya hukum. Mantap bahara luar biasa orang bersyukur lantarannya geus menuangkan seluruh kekuatan dan tim mimiti waktu pikiran jeung ilmu tanagana diduangkeun bagai ijtihad balul wus'i gerahkeun seluruh tenaga urang kuari menikmatina tinggal di dalam nek nuturkeun mana nek nuturkeun Syafi'i tinggal tiangan bae mah Syafi'i di mana tuturkeun ku sia Syafi'i ieu Imam Syafi'i mazhab Imam Syafi'i ada ke mazhab Hanafi maka ada ke mazhab Maliki haik baik nu penting jelas mandak Muhammadiyah teh jelas lantaran teu boga mazhabnya nama lamun urang ayeuna nutur-nutur Muhammadiyah kabalinger bejakeun ka Muhammadiyah eueuh ti Kangjeng Rasul Quran ge di zaman Kangjeng Rasul mancan dikitabkeun encan ditulis Quran di zaman Kangjeng Rasul teh bid'ah teh Sayyidina Abu Bakar menentang Quran teh di Qurankeun ditulis tetapi pemikiran Sayyidina Umar andai kata ieu diantepkeun jelema nu talar Quran bakal mararaot kumaha engke ti tahun 2012 mah paling ge kulhu doang nu talar teh kulhu doang jeung kuliah kuari ge aya Quran eta bae kuliah dan kulhu baik maghrib kuliah kulhu isya kuliah kulhu subuh kuliah kulhu zuhur komo zuhur mah teu kadang itu maca surat asar kitu kene mantak malaikat teriweun asal salat pasti kuliah pasti kulhu cek malaikat enteng ya tuh nya mantak ge lamun urang teu make mazhab lieur nyieun bae atuh mazhab urang sorangan silahkan syaratna asal menguasai malakat 12 fan. Lamun urang mampu 12 fan nyieun sorangan silahkan. Boga mazhab sorangan ngaijtihad sorangan. Batur nuturkeun silahkan. Ngan geus ditasih nu mudawan dari 11
bahkan lebih hanya 4 mazhab. Termasuk Imam Ghazali Ghair Mudawan, Imam Ahmad Ghair Mudawan, Isya Abdul Qadir Al-Jailani ngarang kitab Ghair Mudawan. Gunyahna mencakup kana fikih, tasawuf dan tauhid tapi tetap Ghair Mudawan. Nu mudawan manu diakui hanya 4 sakitu bae. Iyalah nyaritakeun masalah gitu nyalaten ternyata awal-awal makan jeung Nabi ge genep. Pernah 5, pernah 4, ke 5 deui, ke genep, ngan akhir-akhirna gadiekeun terus opat. Diijtihadlah ku para ulama. Al-ma'nal ijmali wallahu a'lam bissawab.